Sa halo 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 sada candi kawitan bapak-bapak ibu-ibu nu dipengker tiasa kapayun Mbak ieu kursi nu payun heula mangga sok ibu-ibu bapak-bapak nu dipengker keneh tiasa ngalih kapayun nu di pinggir tiasa hawatos kursi kosong anu ngalih kapayun didoakeun sing baleunghar ulah waka diaminan can ngalih Bu khusus nu hoyong beunghar we Kang punten ieu operatorna mana Kang rada ka ditu keun mayunan ieu nggak sok bapak-bapak palih dieu Pak nu hoyong beunghar we nggak sok nu hoyong beunghar ngalih kapayun tah gitu kan pasihan waktos 2 menit palih dieu Pak daya kursi ibu-ibu nu payun heula Bu nah teras palih dieu nah gitu hatur nuhun sok teras nu hoyong beunghar margi kieu Bu milarian beunghar ladang gawe capek milarian beunghar ladang usaha perlu modal gede urang cobian wengi ayeuna mah milarian beungharna ladang doa setuju Bu kapayun nu hoyong beunghar tah kitu teras Bu mangga bapak-bapak nu di pinggir caket motor bilih bade ngalih kana kursi beunghar palih dieu Pak teras mangga aya keneh Pak 1 2 3 4 5 genep tuh Pak 7 deui palih dieu kursi beunghar mah bapak-bapak ieu kanggo ibu-ibu palih dieu tah hatur nuhun nomor kadua anu ngalih kapayun didoakeun sing sering ka Mekahna moal neurak diaminan ge teu ngalih mah sok nu hoyong sering ka Mekah ngalih kapayun akang moal ngaralih nu caket motor kana kursi beunghar moal ngalih moal tah meungpeung seueuran rek tumaros moal hanyakal sok hiji didoakeun beunghar nomor kadua didoakeun sering ka Mekah mangga Abah palih pengker tiasa kapayun ka dieu mangga 1 menit setengah deui moal dipaksa ngan pasti yakin hanyakal pamitos dijelaskeun sok hiji didoakeun beunghar nomor kadua didoakeun sering ka Mekah teras palih dieu Pak kursi beunghar mah sanes di dinya palih dia ya hawatos jika teu haladir ka sahibul hajat padahal kursina karosong tinggal liba oh sanes didinya kursi beunghar mah palih dia ya eta kanggo istri palih dinya akang palih ditu moal ngalih kana kursi beunghar di dieu nu acup we wioskeun we heula parasmanan malami keneh teu kedah ditungguan nah atur nuhun dah aya sahibul hajatna lah 1 menit deui bilih aya engke mah nyakal bukan mah Bu dah mohon ieu ge da teu dipaksa ngan waktosna aya keneh gitu sok 1 menit deui sok lebar 1 menit deui enggak sok terus 3 4 menit deui sok 4 deui ieu kursi beunghar lebar bilih aya deui nu bade mangga setengah menit deui enggal Pak 1 2 3 4 deui kursi beunghar
saya netak gitu eta kanggo bapak-bapak paling kanggo ibu-ibu paling dia ya cakat kembang akang anu nganggo acuk bodas kopea bade ngalih kana kursi beunghar oh gitu ya tong atuh wios nah oh eta kursi beunghar diulang ya Bu ya 20 detik deui hiji nu ngalih ka payun didoakeun sing baleunghar nomor kadua sing sering ka Mekahna mangga tah gitu oh waktosna seep nu hoyong ngalih ulah Assalamualaikum yeuna geuting ka dieu ya Kang punten Kang dada digeser gara seueur teuing nu gana cepil ti pengker Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli amma ba'du faqala ta'ala fi imaminal karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idzibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam hakul walad alal walid ayyuhsina ismahu wa azabahu wa yu'allimahul kitabata warrimayata wassibahata wa alla yarzuqahu illa thayyiban wa ayyuzawwijahu idza adraka Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, ahli pangaosan nu kusim kuring dipihormat, wabil khusus para alim ulama, aparat pemerintahan nu sami hadir, sohibul hajat sakulawargi nu sami dipihormat. Alhamdulillah kalayan muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala dina wengi ieu urang sadaya kempel kalayan aya dina kasehatan dina raraga silaturahmi tolabul ilmi sakantenan ngiring bingah ngiring doa kana tasyakur walimatul khitan rahmat salam mugi dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya nabiyana wa habibana wa rasulana wa qudwatana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiasa makan nu dipengker di paehan tiasa nya. Nu dipengker mah. Mohon cobe nu dipengker mah. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah sim guring ngaraos bingah dina ieu waktos tiasa silaturahmi deui sareng urang kampung Mekarjaya, Bu. Urang kampung Mekarjaya dengan wajah ibu-ibu yang tidak jauh berbeda dan tidak banyak berubah ya Bu. Mekarjaya mah ka kota jauh tapi da kampung teuing henteu tak pantes ningali ibu-ibu meuni sakieu gareulisna ngan sakieu eueuh tamihna nya Bu. Yang penting sehat aja Bu. Daramang Bu garaduh artos henteu bingah tiasa silaturahmi nun teu maulah tarik teuing nya Bu.
bisi nyahoeun batur tapi da bingah nage campur bingung Pak. Bingah tiasa silaturahmi bingung nate ku hiji ku dua, bingung ka hiji seueur keneh kursi tibatan anu cali di tengah-tengah di Indonesia, di Jawa Barat, di Majalengka nuju berebut kursi dan kedudukan. Ternyata di sini mah banyak kursi yang tidak diduduki. Sakedap deui pemilihan legislatif anggota dewan plus pemilihan presiden 2019, calon dewan loba bakal loba nu eleh teu kabagian kursi. Nu teu kabagian kursi mah sepakat atau tidak urang barere kursi ti dieu wae nya Bu. Setuju Bu? Kanggo urang mah umat Islam, partai boleh berbeda, pilihan boleh tak sama, yang penting Islam tetap bersatu. Setuju Bu? Siap bersatu? Ulah daek diobok-obok umat Islam diadukeun sabab nu surak mah nu sok ngadukeunana. Umat Islam di mana-mana ayeuna burek diadukeun karena beda partai, karena beda golongan, karena beda seragam. Umat Islam rek diadukeun padahal nu ngadukeun mah mereka. Sehingga umat Islam bangsa Indonesia yang mayoritas mendominasi menduduki republik ini ayeuna teh Pak diciptakan untuk menjadi tamu di rumah sendiri. Padahal Indonesia teh tanah-tanah urang, bumi-bumi urang, nu ngamerdekakeun ge nenek moyang urang, tapi kenapa mereka yang tamu menjadi tuan rumah, kita tuan rumah menjadi tamu di rumah sendiri? Nauzubillahi min. Sehingga ekonomi milik batur, politik milik batur, umat Islam bagian paseana. Oleh karena itu urang mah partai boleh berbeda, pilihan boleh tak sama, yang penting Islam tetap bersatu. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, bingung nomor kedua abdi da malami ngaosna Bu, ngan peda abdi mah sok diukur ku cai. Beak cai eureun neng ngaji teh. Rek iraha eureun ai cai loba kieu. Jeung aya seprit sagala. Di Garut mah seprit teh Bu lamun domba rek diadukeun make seprit. Ieu mah lain rek diadu, geus tong make seprit. Jaba gelasna ge kosong. Ieu kudu nyician sorangan ngagawekeun panitia teh. Bari make nu kieu tingali sok nyeri hate nempona ge. Teuing-teuingan panitia kena biwir aing jebrag dan dibere sedotan. Upami kanggo ibu-ibu mah aya saena Bu, upami ibu gaduh putra hoyong alit lameuna gampil tingawitan lahir dugi ka dewasa pasian sedotan. Insyaallah geus kolotna teh monyong Bu, tanu sok maronyong ka salaki teh loba teuing sedotan moal dipake ku kuring mah. Ieu kudu nyeusian sorangan coba. Kena meh teu loba teuing nyebunya. Tah ieu we lah ukuranna ge. Bari era ningali gelasna ge. Mubalik bentelu ari gelas langsing kieu. Aya-aya dewe nya Bu. Malah yang paling membingungkan Bu. Yang paling membingungkan namanya ku abdi di Tawisan 2 Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak anu kapayun hiji didoakeun sing baleunghar. Lain amin tadi kudu pindah. Amin amin ari pindah henteu. Malah kadang-kadang banyak manusia Pak yang bersembunyi di balik alasan. Ku abdi teh nu kapayun didoakeun sing beunghar, malah aya nu ngajawab kieu, keun cenah teu beunghar di dunia ge asal di akhirat we. Sok aya nu kitu Bu. Cek abdi teh sombong banget, keun cenah teu beunghar di dunia ge asal di akhirat. Cek abdi rek meunang kitu maneh di akhirat. Boro-boro di akhirat, di dunia nage kere. Beunghar mah kedah 2 Pak, beunghar dunia, beunghar akhirat. Margi dina Quran ge Robbana atina fid dunya, sing tarik Robbana atina fid dunya wa fil akhirati. Da seueuh itu mah teu miluan teu tingali. Cileuk asa eueuh pisan kahaya. Robbana atina fid dunya wa fil akhirati waqina, ya Allah berikan hasanah untuk kami di dunia kini
dan pula hasanah untuk kami di akhirat nanti. Di dunia hoyong hasanah, di akhirat hoyong hasanah, di dunia hoyong sae, di akhirat ke hoyong sae. Sedangkan punten Pak, dalam ilmu tafsir yang dinamakan hasanah fid dunya ayat 7 Bu, kebaikan dunia teh 7. Al-afiyatu, al-mar'atu solihatu, auladul abror, al-mahabbatu bainan nas, al-ilmun nafi, ar-rizqul wasi, madisu dikri. Nomor kagenep di antawis hasanah fid dunya atau kebaikan dunia itu ar-rizqul wasi, jembar rizki alias beunghar. Berarti beunghar teh kudu dunya akhirat. Beunghar teh kudu dunya, kurang kompak. Beunghar teh kudu dunya. Bagus. Beunghar teh kudu dunia akhirat, jangan bersembunyi di balik alasan. Bu, beunghar teh kudu dua, beunghar dunia, beunghar akhirat. Mangga Pak, bangsa urang mah diajak beunghar hese, didoakeun beunghar jika teu percaya kana doa, ari nempo batur beunghar sirik. Leres Bu? Aya nu beunghar digogoreng. Wah, cenah si eta mah beunghar ge munyung. Tuh si ibu mah aya motor direret, ari aing diantep. Tak ieu nasib jadi jelema hideung teu tarepati kadeuleum batur. Motor meunang nganyuk dituturkeun ke ditu. Aya di dieu nu nganyuk motor Bu. Bagus Pak. Ciri aya kahayang nu teu nganyuk bawah kahayang, mangga wilujeng ngaranyuk. Lamun motor meunang nganyuk katingali di rem, dina mudun, di sadana ge kiridit, dibawa kanu nanyak digas setoran gara-gara motor direret Bu. Kadieu Bu, urang mah Pak didoakeun beunghar jika teu percaya kana doa, diajak beunghar hese, nempo batur beunghar sirik. Lah cenah si eta mah beunghar ge munyung, sok aya bodoh gitu Bu. Dijawab ku abdi mah kene munyung-munyung ge beunghar daripada sia beheung kesrek teu beunghar-beunghar. Komo ibu-ibu nempo tatangga make emas gede digogoreng, eta emas mandi dipapake meni hayang kadeuleum batur. Sok aya deuk kitu Bu. Ceuk abdi teh dijawab, heuh hayang kadeuleum matak meuli ge. Palebah nu teu gablek naon deuleueun. Betul ka Bu? Nah, nomor kedua Pak, neme didoakeun punten Pak, ibu-ibu bapak-bapak anu kapayun didoakeun sing sering ka Mekahna. Sanes amin tadi kudu pindah. Punten bapak-bapak, yang namanya ke Mekah Pak, yang namanya ke Mekah itu perpaduan nasib dan nisab. Satu kali lagi, yang namanya ke Mekah itu perpaduan nasib dan nisab. Jalma nu kanasibkeun ka Mekah walaupun teu nisab, duit teu boga, jualeun eueuh, tapi nasib bisa bolak-balik ka Mekah. Alhamdulillah. Jalma anu nisab tapi teu nasib, duit loba, jualeun aya, tapi teu nasib, sampai mati kagak berangkat. Naudzubillah. Toh. Ka Mekah mah Kang lain urusan duit. Sim kuring ka Mekah leuwih 36 kali Bu. Bayar sorangan baru 1 kali. Ternyata urusan nasib dong Pak, bukan urusan nisab. Setuju Pak? Hiji didoakeun beunghar, nomor kedua didoakeun sering ka Mekah. Tapi aya nu mung pindah. Padahal doa mah KBG aya ijabahna. Doa mah KBG aya, kurang kompak. Doa mah KBG aya ijabah manihara rese. Abdiona man capek nembe dongkap di Bogor Pak, ka Pegat Macet teras ka dieu. Bargi di puncakna aya longsor, welcome di Bogor teras ka dieu. Ieu lamun ningali mustami teu semangat teh sok rada hoream we. Ayeuna orang tarik we, doa mah kabeh ge aya i bagus. Antap nu teu nurutan cileuk jika umurna teh jiga sataun deui gitu. Duka sabulan deui gitu. Doa mah kabeh ge aya i tuh pan panjang deui umurna ge.
si akang kalah kaningalian nungguan kembangnya tinggal nyumput juga hileud aduh dua mah KBG aya ijabahna bu ya bu dua aya ijabahna mah tabu motor bu direret di wae dua mah KBG aya ijabahna ingat siapa ya dua mah KBG aya ijabahna hayang beunghar bisa hayang ka Mekah nepi pingin punya mobil mewah juga bisa dua mah KBG aya ijabahna tinggali dina Quran wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aya nu teu nyebut lapan Allah turun di juru seece eta mah jauheun kana beungharna teh batur mah Allah imah ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Betah mun umat Islam kieu kompak lain hayo we marebutkeun partai marebutkeun pilihan duit teu meunang jabatan teu kabagean jeung tatangga teu akur dunia akhirat rugina ge betul ka Bu taksim kuring tara pepeuleukeuk urusan pilkada pilgub pilpres ge paduli teuing komo ta 2018 bari nyaho kuring mah nu bakal meunang na ge kamari ge anu nanyakeun Kang Haji cenah bakanan kira-kira nu bakal meunang sia dikira-kira aing mah butut-butut ke kiai geus nyaho nu bakal meunang eta jawara di Garut sombong banget cenah kaji lain sombong aing mah geus nyaho kamari cekeng pemilihan bupati di Garut aing mah cece pemilihan gubernur ngajedog aing mah pemilihan presiden geus nyaho nu bakal meunang da ayeuna garek dibejakeun mun moal pasea mah moal pasea Bu wios diwartoskeun ya bisi hoyong apal presiden nu bakal menang 2018 nupang lobana suara setuju Bu sok ari urang jabatan teu kabagean duit eueuh mere jeung tatangga teu akur betul ka Pak marebutkeun naon umat Islam ayeuna silih tangtang jeung umat Islam deui rek kamarana bro betul ka Bu mun asa pang aingna peperihun baheula atuh dipaksa sekarang mah rakyat teh palinter Pak betul nggak sige baheula partai teh kudu koneng sararea wota RT pepeuleukeuk aing ka modal-modal kudu koneng baheula mah mereka aing modal puguh ngahakan dun sampe eueuh tah kitu Bu mata kurang mah partai boleh berbeda pilihan boleh tak sama yang penting Islam bersatu sareng lah Bu ngapalkeun partai boleh berbeda pilihan boleh tak sama yang penting tak kema laguna teh eta ibu-ibu wih ti pangaosan heuk teu sareng caroge sumping ka bumi ditaros mamah menang naon ti pangajian joget di lawang panto partai boleh berbeda pilihan boleh tak sama yang penting siap bersatu sok Pak musuh apapun PKI atau apapun tidak bisa menghancurkan Indonesia seandainya umat Islam bersatu tah mutak ulah katipu ayeuna mah Pak umat Islam rek diadukeun musuh urang mah lain Islam Yahudi baru musuh betul ka Pak Islam kene mukmin kene mah wabil mukminina ikhwana mukmin dimanapun Islam dimanapun siapapun warna apapun golongan apapun partai apapun muslim adalah saudara kita setuju si Ece geus tunduheun teh lican ge acan lengut tareuneuh motor ce bangga dia Bu dereret wae tah tingali motor nu araya aduh guys wangsulan deui Pak doa maka BG aya ijabah lalu bertanya atuh lamun kitu mah kuring hayang beunghar bisa atuh lamun kitu mah kuring hayang ka Mekah bisa sangat bisa atuh lamun kitu mah kuring hayang boga imah mewah mobil megah juga bisa
bisa, satu kali lagi bisa. Sabab doa mah kabeh aya ijabahna, cuma ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang penting jangan meminta kepada selain Allah. Latas alana ila ghairi hajatan huwa muriduha fi waqtin yuridula fi waqtin turid. Jangan coba-coba meminta kepada selain Allah, karena Allah yang mendatangkan apa yang kita minta pada saat yang Allah tentukan, bukan saat yang Anda inginkan. Yang jelas doa mah kabeh aya ijabahna. Bu, doa mah kabeh aya ijabahna. Hayang beunghar bisa, sok hayang beunghar. Sing tarik hayang beunghar. Hayang anak soleh, hayang rumah tangga bener, bisa. Hayang panjang umur, bisa. Ingin punya mobil mewah juga, bisa. Doa mah kabeh ijabahna. Cuma ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Wios dicontohan. Ya Bu, langsung dan tidak langsung, ibu-ibu bapak-bapak ngadoa, ya Allah beungharkeun abdi. Cek Allah teh heug, langsung beunghar bisa. Alhamdulillah. Aya nu cicing nyebut lapad alhamdulillah. Batur alhamdulillah ya mah. Duka tunu, duka tereh digotong. Alhamdulillah. Panjang deui umurna. Ya Allah beungharkeun abdi, cek Allah teh heug, tapi 5 tahun deui kantun antosan. Ya Allah beungharkeun abdi heug, tapi 10 tahun deui kantun sabar. Atau begini Pak, ya Allah beungharkeun abdi, cek Allah teh heug, tapi moal dibikeun ka anjeun, rek dibikeun ka anak incu anjeun. Sakali deui, ya Allah beungharkeun abdi, cek Allah teh heug, tapi moal dibikeun ka anjeun, rek dibikeun ka anak incu anjeun. Urang anu ngadoana, urang anu ngalih ka payuna, tapi beungharna mah kapenak ku anak incu urang. Jujur ibu-ibu bapak-bapak, pami kitu ridho henteu? Sing tarik ridho henteu? Urang anu ngadoana, urang anu ngaralih ka payuna, tapi beungharna mah kapenak ku anak incu urang, ridho henteu? Berarti nu teu pindah ka hareup sorojeun teu hayangeun anak incuna beunghar. Hop mere tah. Teu rek nyiser si akang ulah tadi dititahna ge mata kudu make ilmu palebah dia mah, betul gak Bu? Keur mah ilmu ene usaha ngehe. Dalamun abdi mah Pak, seandainya ada ulama, ada kiai, aya ajengan, aya ustad, aya guru atau siapapun yang mendoakan, anu kapayun didoakeun sing beunghar, nu kapayun didoakeun sing sering ka Mekah, jigana keur abdi mah kajen gelut teu kabagian dihareupeun. Rek parinah ulah tadi dititahna ge. Bu, alhamdulillah Bapak Engkus nyepitan putrana jenengan Cep Iqbal. Naon namina Pak? Jeung eueuh ditulisanna ge nya Bu, ngapung deui apa? Iqbal Anggara Pak. Cep Iqbal Anggara hebat. Yo Bu, tingali Pak Engkus imah disimutan, pelaminan alus, tingali Bu parasmanan geus disadiakeun, hebat teh Bu. Tingali background nage di tengah nage jiga aya sayang nyiruan ngagayot, tingali pelaminan bagus, betul gak Bu? Hebat. Malah di abdi mah anu kieu Kang Haji tuh cenah tatangga Kang Haji ngawinkeun anak, nyunatan anak, mani sagala diterapkeun, mani hayang kadeuleu batur. Cek abdi teh dijawab, heuh hayang kadeuleu matak diprasangkeun ge. Sok lamun di dieu di Mekar Jaya jelema lolong kabeh rek didangdanan moal Pak. Moal da malah anu neuleuh. Kumaha cenah Kang hukumna? Alah maneh nu kieu nanyakeun hukum. Aing ge nyaho sia mah tina bodoh geus init kana pinter can nepi. Kaluhur teu sirungan ka handap teu akaran, kaluhur teu ngait ka handap teu napak, hirup teu neut, poe tohos kitu salah kieu lain. Nata sempret mincak seblak maju keuna mundur keuna terapung tahanyut terendam tak basah begini salah begitu salah. Kawas kairan nu dipake pamigul-begul pake ricar-becar pake cepet mepet paling untung jadi bakiak, awak ditincak beung dicekek, nincak teu ucing teu nyengir geuninnya Bu. Kan ece teu ngarti ge da abdi ieu nu sapena ge.
rudet atuh dak dukieu nanyakeun hukum cek ya lamun aya nu ngawinkeun di dangdanan atau nu nyunatan di dangdanan saperti kieu pelaminan hadat teu kudu nanyakeun hukum da hukum teh lain hukum sara wae aya hukum sara aya hukum akal aya hukum adat bahkan teu setiap adat jadi hukum adat lamun aya nu nyunatan sapertos pangkus jiga kieu teh cirinya kolot ka anak beres da putrana mah teu milu mayar ieu leres Pak cirinya kolot ka anak teu kudu nanyakeun hukum aduh araya Bu nyakeun hukum nu penting mah ulah barang haram diterapkeunana hidup pangkus laras Bu hidup pangkus hebat nyaah ka anak teh nepi ka bebeakan kieu parasmanan aya tuh tingali atos parasmanan Bu ibu-ibu bapak-bapak kadi teh karena Allah karena parasmanan awas mun ke kadi deui oh kade Bu Allahu Akbar bagus mah cirinya kalau iPad teh Pak kabeh anu ngadebat deui Haji jalmi nu tasawuf mah lamun ngawinkeun anak nyudatan anak teh tara di dangdanan cek si kuring alah sia 2018 hareupeun aing nyaritakeun tasawuf yah nu tara di dangdanan mah lain tasawuf tak sanggup mayar sabab mahal nu kieu teh betul ka Bu tasawuf paling dina background dina kalakuan sia mah tasawuf pamawa kana kembang paeh hebat cirinya kolot ka anak hidup pangkus lepat nama sekedik pangkus teh hoyong terang lepatna pangkus nah jika dusarian ku pangkus itu hoyong terang lepatna pangkus lepat nama sekedik pangkus teh ari mayar background jutaan mayar pelaminan jutaan mayar mabuk mubalik hatur lumayan teh eta salah nama manya aing eleh ku kembang paeh aduh nah ece make ngahulang jika milu mayar Allahu Akbar tah nyaah kolot ka anak teh hebat laras Bu judul pangaosan teh 3 hiji tasyakur kadua walimah katilu khitan wios tilu adana Bu aduh bakaning sim guring enjing-enjing teh Pak jam 8 kedua acara di Tasik tuh sareng Pak Ustad Arob sim guring jam 8 tenang urang bagi-bagi waktu ya Bu ya Abah betah abahnya Bah tingali abah masila ipis batik sae kopeah nance muter-muter jarum coklat abah kawitna pamudanya bahnya ayeuna atuh burung kakak tua hinggap di jendela si abah semakin tua gigi depannya hilang semua abah. Tapi jujur aja Pak pancaran sinar surga lagi katingali makin sepuh doraka beki jaran karena maksiat geus teu pati beuki betul nggak Pak bah sing panjang yuswa bari sehat putra putuna dijantenkeun abdina Allah nu saroleh tur solihah utami nama abah teh dikiatkeun iman Islam parat dugi ka maut husnul khotimah amin ya robbal ngaos pangpayuna pangheulana didoakeun sanajan katingalina teh tingali kahalangan ku pager besi jiga di penjara si abah hebatnya Bah bari yuswa geus sepuh panguping normal soca normal alhamdulillah aya Bah 60 tahun Bah sabaraha Bah hebat 60 tahun abdi 48 Pak ari beungeut jiga aki-aki berarti Abah langkung sepuh tibatan abdi ya Bah keunda yuswa manu Allah Bah sanaos Abah langkung sepuh tibatan abdi kadang-kadang ari maot masih Abah ti payun abdi ti pengker atanapi abdi ti pengker Abah ti payun mangga bade milih nu mana Bah bingung piliheun nu jelas mah keun da maot mangan sakali leres Pak matak cek sim kuring kawari hai jawara tong aku jawara hareupeun aing cek sia teh goblok mal payu konsep hirup aing mah cadu taku disieun ku jelema modar ngan sakali jeung mola modar can usum sok cek yang teh boro-boro sia jawara hiji jajarkeun jawara hareupeun aing balap hirup jeung aing balap paeh ngan lamun sia paeh ti heula awas ulah ngajak aing nah jalmi soleh ieu mah Bah tara sirik abdi mah nempo nu maot teh Pak gawat teh dijurungkeun nah mending keneh nganterkeun daripada kudu marengan leres Bu tadi ieu mah ngahibur si Abah we tong luak lieu atuh Abah ningalian tingali si emak geus sarepuh oge nya mak tah nganggo acuk beureum aduh tudungna
ngain berem tadi si Ima nu di Pengkerta jajaran kedua aya nu tudung berem garaduh keneh caroge henteu mah henteu pengen ngedelekan uing teh tadi kadi atuh mah si mah daluak lieu ku aya tuh dah awas mah jangan salahkan aku bila akhirnya aku pergi tanpa cinta di hatimu dan pula jangan salahkan aku bila akhirnya kau sesali apa yang kau lakukan padaku wahai Nini lah sabenerna mah punten bapak-bapak pangkos lamun jujur urang sabenerna lamun urang can kawin asa mending keneh ka nini daripada kadung ora capek dilawan ku pamajikan teh capek mending keneh ka nini nurut nini mah keluar ka jero ge milu jaba jiga kelep dadetkeun ngelaok cabut manyun teh capek ngurus pamajikan teh boro-boro bu capek hese bu mono-mono 2 3 4 hiji ge hese matak cek abdi mah sombong ta bapak-bapak yang gablek pamajikan 2 3 4 geus buku hiji ge hese laras bu loros buku ibu nu ngahesekeun ge tinggal itu bapak-bapak nepi ka bargang ge teh naon loba korbannya bah aduh sok lah ka dieu ena sing saremangat nya bu ya no kawit nama teh parawan unggul sadayana ge nya bu dah kitu keur mah ari awewe mah babari berubah bu bu yang namanya wanita mah mudah berubah lamun awewe ngorak keneh 15 tahun 20 tahun sampai 25 tahun waduh pak jika bal sepak diparebutkeun ge ku 22 jelema sepak benang ku batur udah rengka siku leres pak tah awewe geus 30 tahun 35 tahun mah jika bal poli diparebutkeun ku 12 urang komo nu geus ngolot 40 tahun mah jika bal pingpong diparebutkeun ku duaan bari leutik komo geus 50 tahun kaluhur mah sing saladar jika bal golep ditendang dan tak dicari habok kaleuweung ji kawalungan sok teu balik deui syukur matak jelema mah ulah sombong ya bu nggak ada yang bisa kita sombongkan aing panggeulisna aing pangkasepna aing pangbeungharna kuring pang pejabatna aing pang kiaina eueuh lah kabeh ge sarua betul gak bu rek sombong teh era ku hayam ibu sok karobrol jeung hayam tara sok ngajawab atuh ceu ibu sok karobrol tara jeung hayam abdi mah osok antara ngajawab bungkul pan aya hayam ya dongeng hayam bios didongengkeun pak bah matak ulah sombongnya bah tah aing kiai aing pejabat eueuh tegablek ka era make mobil plat beureum dipilih nage ku rakyat betul gak bu dipilih ku rakyat digaji ku rakyat goblok kalau mereka tidak kembali kepada rakyat sangunah nawe demi rakyat geus jadi mah betul gak bu keun lah ini mah jeritan suara rakyat kuring onaman bah rakyat gede ieu mah 84 kilo abah mah rakyat leutik 60 kilo ge kotor eta takkan esak tengah asa jadi rakyat betul gak pak taksib gue ngomong di mana-mana ke hadapan pejabat oke lah tong sombong yo aing beunghar aing pejabat bu era ku hayam boga anak 2 laleutik hayamna teh kakarek megar pak jago hiji bikang hiji cek hayam nu bikang teh bebeja ka mana ma naon neng geulis disebut geulis hayam ge ku indungna mah abdi ge ku pun biang disebut kaset beberapa bulan yang lalu pun biang ngantunkeun ti harita nepi ka ayeuna can pernah aya nyebut kaset pak abdi ge hayang aya nyebut kaset teh da pun biang geus eueuh matak hayam ge bebeja cek hayam anu bikang teh ma teu resep cenah nempo jelema urang Garut urang Mekarjaya teu resep nempo jelema cek hayam kunaon kitu neng geulis jelema mah sarombong mah neng teh hayang ameng jeung emak macokan parab di mana wae bebas kalaka dipangku dikakandangkeun aduh abdi teh baungku teh dina kelek emak ai ceuk nu jaluna teh heueuh sia nyai uing ge teu resep nempo jelema sarombong kumaha kitu aa tingali jelema mah lamun dahar teh beasna barodas sanguna ge harerang urang mah cangkangna we wungkul huut mangkani sia nyai lamun urang geus gede teh bakal diparencit ku jelema
ai cek indungna teken bae ujang kasep neng geulis da mage nyaho kasombongan jelema rek urang Majalengka rek urang Garut ge sarombong jelema mah keur hirup mah mani loba ngaranna geus paeh mah hiji keur hirup mah ngaranna teh loba Pak RT Pak RW Pak Kuwu Pak Camat Pak Kiai Pak Bupati nu beunghar Bapak Dewan loba ngaranna teh geus paeh mah hiji mayit. Betul gak Bu? No beunghar jadi sing tarik, no beunghar jadi mayit, pejabat jadi, no kasep jadi, jawara jadi. Saha nu rek sombong, apa yang bisa kita kesombongkan? Gak ada. Aing kasep mayit, aing beunghar jadi mayit. Tuh aja terah jadi mayit tuh. Kata nemalan, no beunghar jadi tuh maksakeun. Aduh. Sok sombong jelema mah keur lo ngaranna teh loba. Presiden jadi, gubernur jadi, bupati jadi, mayit nggak ada yang bisa kita sombongkan Pak. Sok. Komo aya nu kieu laksangke uing cenah boga dulur baheula ditemak ngebul dikadek ngancad ka mana ayeuna paeh tetep aja jadi mayit. Betul gak Pak? Gak ada yang bisa kita sombongkan jelema mah cenah keur hirup mah loba ngaranna weh geus hirup geus paeh mah hiji jadi mayit mata kula sombong Kang ka dieu nempona itu si Akang tinggal make kope Haji Wiridan we jeung hareupan motor. Ya dulur aing bujur we kadeuleu. Cek hayam teh maning kuring cek hayam. Ari cek hayam mah yoh ujang urang mah keur hirup ngaranna teh hiji geus paeh mah loba keur hirup mah hayam. Coba geus paeh mah loba ngaranna teh geus paeh mah bakar ayam, sate sing tarik sop ayam mie maning hayam. Sok matak lamun jelema sombong asupkeun ka kanan hayam bedegong ting seteh hirup teh cicing ngacedok di kanan hayam nu kitu. Pejabat sombong asupkeun ka kanan hayam. Setuju? Yo diajak ngaji hararese asupkeun ka kanan, ditita ka hareup hararese asupkeun kana kursi di kakanang hayamkeun karunya. Ai kudu kabeh ka hareup mah saha nu nungguan kembang atuh. Aya alhamdulillah. Aduh. Iji tasakur wali mahitan sok Bu. Tasakur tasakur teh Bu aya Sunda aya Arab. Syukuran teh Sunda Arab. Mana syukuran cek Sunda? Hatur nuhun. Naon syukuran cek Sunda Bu? Hatur. Malah ada yang komplain Pak. Aya kitu cenah syukuran cek Sunda. Aya man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Yang tidak pernah bersyukur kepada manusia. Taras nuhun-nuhun acan sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Si eta mah di barang beret tara nuhun-nuhun acan sama dengan tidak pernah bersyukur kepada Allah. Nauzubillahi min matak syukuran teh hatur. Komo ibu-ibu maka caroge Bu istri calon surga hoyong terang istri calon surga hiji istri calon surga nu boga kaera jeung kasieun ku salaki. Awewe tegableg kaera tegableg kasieun ku salaki calon neraka. Sok ngaralawan ka salaki tara alhamdulillah. Bapak-bapak nu ngajawabna aya di dieu ibu-ibu nu sok ngalawan ka salaki nu mana jelemana. Pokona mah kieu awewe calon surga nu sok taat tara ngalawan ka salaki. Hiji, dua, awewe calon surga anu sabar ngurus anak. Matak boga anak tong kagok borosot sapoe 3 sugan Pak.
teu bijil orok ke 3 gelempeng atuh. Nomor 3 awewe calon surga nu sok narimakeun pamere salaki. Bu, di pasian artos ku caroge sok bingah tara. Sok ditampi tara. Alhamdulillah. Tarojol teh salakina. Cek salakina teh mamah ye bapak datang haturan bapak. Mamah ye duit sabaraha bapak 20 juta. Kade mamanya sing mahi samingweun. Dasar calon surga dibere duit ku salaki 20 juta samingweun ge meuni atoh tara menta tamah tanu kitu Pak calon surga teh. Jujur awas nu teu ngajawab moal boga-boga. Ibu lamun di pasian artos ku caroge salak 20 juta samingweun ibu bingah moal cekap moal. Bagus hidup ibu-ibu, hidup calon surga. Teu ngajawab hidup ibu-ibu dipanglawankeun ku aing caricing deui. Hidup ibu-ibu dibere duit 20 juta samingweun damahi. Tah nu kitu nu sok narimakeun pamer salaki. Geus saminggu teh salakina datang deui. Mamah ye bapak datang, mamah ye duit sabaraha bapak 20.000. Kamari mah 20 juta samingweun ayeuna mah 20.000 mamah wayana sing mahi satauneun. Nuhun cenah bapak cekap moal 20.000 satauneun. Cukup meuli kalender Pak satauneun Januari nepi ka Desember. Salaki hayang kopi soehkeun Januari duruk dikocek kana gelas bikeun ka salaki. Bapak yuk mamah geuning cenah kopi teh pahit kopi Januari goblok. Mana ada 20.000 satauneun teu kira-kira salakina. Yang jelas awewe calon surga manu sok narimakeun pamere salaki nyebat hatur nuhun diantarana matak syukuran cek Sunda teh hatur nu araya Bu. Hiji, 2 syukuran cek bahasa Arab mana alhamdulillah. Saur bapak engkus alhamdulillah pun anak geus nepi kana waktosna dihitanan sing panjang yuswana sing sehat salirana bari diaminan atuh aja telat cek pangkos teh alhamdulillah pun anak tos diudugi kana waktosna dihitanan sing panjang yuswana sing sehat salirana sing jembar beunghar rizkina sing disolehkeun jaga turunanana dikiatkeun iman Islamna amin ya rabbal. 240 orang mah diijabah Pak araya Bu. Matak syukuran teh maca alhamdulillah cek nu beunghar alhamdulillahilladzi ja'alani goniyan walam taj'alni fakiro. Alhamdulillah Gusti untung abdi jadi jelema beunghar teu dijadikeun jelema fakir. Lamun abdi fakir hese nyakolakeun anak hese masantrenkeun anak alhamdulillah. Ai cek nu fakir teh hei orang kaya emang cuma kamu yang pandai bersyukur kepada Allah. Saya juga bisa cek nu fakir alhamdulillahilladzi jalani fakiron walam taj'alni goniya. Alhamdulillah Gusti wios abdi mah fakir oge sabab make masarua jeung batur dahar da abdi teu kalaparan imah da boga buni keneh sanajan teu mewah jiga batur. Balik-balik kanan abdi beunghar teu barokah mah hese sare-sare acan betul ga Bu? Nu beunghar teu barokah marek sare ge hese rek sare inget kana mobil sieun anu maling rek sare inget kana perusahaan sieun rugi rek sare inget kana kebon sieun balong sieun kabanjiran betul ga Bu? Nu beunghar mah hese sare-sare acan panu miskin mah babari sare teh boro-boro di kasuran di bantalan dina kursi ge haree sateu tingali. Dasar jelema teu gablek kahayang hudang araya Pak. Matak syukuran teh maca alhamdulillah cek nu geulis alhamdulillahilladzi jalani jamilah walam taj'alni qabihah. Alhamdulillah Gusti untung abdi geulis cecak lamun abdi goreng patut meureun hese payu-payu acan Gusti hayang ka lalaki kitu keur tambah jeung anak hayang. Ai cek nu goreng patut teh hai anak cantik emang cuma kamu yang pandai bersyukur kepada Allah. Saya juga bisa cek nu goreng patut alhamdulillahilladzi jalani qabihah walam taj'alni jamilah. Hatur nuhun terima kasih alhamdulillah Gusti untung abdi goreng patut cacak lamun abdi
Lamun abdi geulis ngaleuwihan bintang film ngajedog di kampung di Mekarjaya, meureun lalaki teh gerlut marebutkeun kageulisan abdi. Tukang ojek, tukang sado, tukang delman oge gerlut cilih bacok marebutkeun kageulisan abdi. Untung abdi mah goreng patut da urusan jodoh mah rahasia Allah geus waktuna mah payu ieu bari ngalengis tu goreng patut karunya. Yang jelas bisa syukuran ke Allah, kaya miskin, kaya fakir, geulis goreng patut, jangkung penek, siapapun bisa bersyukur kepada Allah membaca alhamdulillah. Hiji malihan bah kadia bah. Abah masih semangat bah, hebatnya abah masih setia menunggu bah. Tingali bu, abah di Paliman bojo abah otos teu aya. Oh bah mud lan oh gaduh kene aya kene. Hebat abah masih setia menunggu. Hebatnya bah, aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku, kesetiaanku tak luntur, hidup hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Adek cek si abah kan ini abah lagu eta apal teh bah, lagu naon atuh apal bah, abah manawi lagu anak jalanan apal teh bah. Aku tak punya harta melimpah dan mobil mewah, ku tunggu kau, ku tunggu, ku nanti kau, ku nanti. Apal teh bah lagu eta? Teukeun bae bu. Ibu apal lagu eta bu? Ah lagu ibu-ibu mah di emutan di kusim kuring, lagu ibu-ibu mah sampean dikapayunkeun kitu tabu. Tong dirobih atos betah ningalina tos. Tong ditelepkeun bu. Lagu ibu-ibu mah sampean dikapayunkeun ke nyang hunyar. Ngusapan tuur laguna ge sur ser amis cau amis kumbang jawada tata leo tandaileun si tataru ngambai tai manukan tai manukan. Apal bu? Anas aing beberegeg teu apa. Kadia bu motor nggak sah. Tuh si ibu mah aya motor ngadorot-dot tempo direret di ditu kana dipapain bukan itu. Abah hoyong motor kade bu batak syukuran teh maca alhamdulillah. Ya ibu punten nu maca alhamdulillah teh pak lain jelema wae, apalagi Pak Engkus alhamdulillah tos nyepitan putrana. Ya bu hayam ucing anjing bagong bisaeun syukuran ka Allah baca alhamdulillah. Abah sok ngobrol sareng ucing tar abah. Ye cek hayam ya bu, bisi teu percanten bahwa hayam sok maca alhamdulillah. Cek hayam alhamdulillahilladzi jalani daikan walam taj'alni hirrotan. Alhamdulillah cenah Gusti untung abdi mah jadi hayam teu jadi ucing. Daging abdi mah enak, di sop jadi sop ayam, dibelem jadi bakar ayam, di sate jadi sate ayam. Tapi tara aya rumah makan sate ucing. Alhamdulillah kumaha cek ucingkeun bae yam. Lamun maneh bisa syukuran kalau kuring ge bisa. Kumaha cek ucing alhamdulillahilladzi jalani hirrotan walam taj'alni kalban. Alhamdulillah Gusti untung abdi jadi ucing teu jadi anjing, najan daging abdi teu ngeunah jiga hayam. Untung jadi ucing dahar abdi mah dibere ku dunungan cek ucing kurang wareg nyokot ku sorangan kana lomari dunungan. Sanajan resikona ceuli dicepret nyere sare cenah urang mah saimah jeung dunungan kuranganeun sakasur jeung dunungan. Ari anjing mah dibere dahar tarapati wareg sarena ge di teras kapoe ka ibun sok tingali maning kuring cenah jadi ucing. Alhamdulillah kumaha cek anjing bae cing. Lamun maneh bisa syukuran ka Allah da kuring ge bisa. Bayangkan aja pak anjing aja bisa syukuran ka Allah. Kumaha cek anjing alhamdulillahilladzi jalani kalban walam taj'alni hinziran. Alhamdulillah Gusti untung abdi jadi anjing teu jadi bagong, sanajan abdi teu jiga hayam teu jiga ucing. Untung kuring jadi anjing dahar dibere kudunungan najan teu wareg sare masih kena dilebur sanajan teu jero imah. Tapi bagong mah hayang dahar dileuweung neangan sorangan bari poek datang kalebur pada moro pada nyiksa. Untung kuring jadi anjing teu jadi bagong. Alhamdulillah kumaha cek bagong bae nying cek bagong kasaha bae nying cek saha sing tari cek saha kasaha bae nying cek saha
Bagong Pak Kiai deui belet pisan cek Bagong ka saha bae nying cek Bagong ka anjing bae nying matak nusok unyang anjing mah Bagong betul nggak ieu mah jeung jelema geura eta kenek jeung kenek menang sabaraha duit anjing saeutik anjing pan marema anjing da loba pengeluaran anjing coba dicokot ku polisi anjing polisi jadi anjing geura eta ti Cicaheum ka Garut abi naik elep cek abdi teh ka supir kaya ya ka santri jang tadengekeun anjing keur ngarobrol molotot tak abi naon cerapa ngomong sangeunana cek sikuring lain aing ngomong sangeunana cungur sia tak ku aing di kaput ngadeg-deg ti Bandung nepikeun ka Garut teu minta ongkos bebel ceng sia kos-kos beunghar teu minta ongkos ka aing nyaho teh ceng sia ka aing tah ceng ongkos bikeun ku abdi teh Bu kade ulah dipake meuli anjing ieu mah cek Bagong ka anjing bae nying kumaha cek Bagong da kuring bisa syukuran cek Bagong alhamdulillahilladzi jalani hinziron wa lam taj'alni man tarikas shalah cek Bagong untung kuring jadi Bagong sanajan teu jiga hayam teu jiga ucing teu jiga anjing untung kuring dijadikeun Bagong teu dijadikeun manusia nu tara salat cek Bagong kuring najis di dahar haram tapi najis keneh bebengok nu tara sarolat nauzubillahi min cek Bagong kuring paeh tidak menghadapi hisaban Allah tapi cucungik nu tara salat nu pangheulana dihisab adalah salat awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah ida saluhat saluha sairu amali wa ida pasadat pasada sairu amali alhamdulillah matak syukuran teh maca alhamdulillah teraskeun Pak tasakur walimahi dua walimah ari walimah teh hajat sunat Pak ayat 7 Bu nu sunat diwalimahkeun hiji nyunatan budak lalaki sapertos Pak Engkus tak kieu tingali gaya biru putih hijau hebat tuh tingali Bu pelaminanna sae henteu sae backgroundna sae henteu ieu sound system sae henteu naon sababna pangna sae kita berpikir Pak Bu motor direret deui wae naon sababna speaker sae sabab kokod nu nyepengna ahli setuju nomor kedua naon sababna background sae sabab nu masangkeunana ahli sok nu teu becus mah ditumpukeun naon deuleueun pelaminan sae Bu sing tarik atuh balik we pelaminan saya Bu toh kakara naon sababna pangna sae sabab nu masangkeunana ahli artinya begini Bu pelaminan ada ahlinya masang background ada ahlinya sound system juga ada ahlinya bikin rumah juga ahlinya bikin kapal bikin mobil juga ada ahlinya hampir semua ada ahlinya tapi aya di antawis nu teu aya ahlina pingin tahu Bu hoyong terang Bu naon nu teu aya ahlina rumah tangga nu ahlina mah rumah tangga mah enggak ada ahlinya sehebat apapun seorang kiai sebagus apapun seorang ulama sebagus apapun seorang pejabat tidak bisa dikatakan ahli dalam rumah tangga betul gak Bu maka oleh karena itu jangan intervensi campur tangan apalagi menjelek-jelekan rumah tangga orang lain sabab rumah tangga mah eueuh ahlina monya cenah pamajikan RT jika kitu boro-boro RT bupati ge pabeulit monya cenah pamajikan kiai jika kitu heun hanua mun kiai babani mah geus gableg opat ewang hiji ge bari geus nyareng sol matak ibu kudu nyaraah ge ka salaki nyaraah ibu ka caro ge henteu mending nyaah da mal payu deui geus ka dieu mah nya Pak geus dara rengdek kieu atuh keur mah urang geus salakina geus nyareng sol cok abah bah euy abah aduh abah hayang kaparawan kahayang mah bebasnya Bu aduh Gusti nu Agung pamajikan butut pan kurang nyabah loba digali salaki bongkok pan kurang pamajikan loba digulantungan
tak pantas palebah dieu tah hirup teh bakal berubah, betul gak Bu? Dan nutur-nutur hawa nafsu moal aya tungtung na aki-aki hayang kaparawan boleh hayang mah ibarat ibu hayang boga salaki kasep boleh saja kahayang mangan. Ingat teu setiap kahayang kedah dituturkeun. Jelas Bu? Sabab anu sok hancur hirupna aya dua. Hiji jalma nu tara eling ka Allah hancur hirupna. Nomor kedua nu sok nutur-nutur hawa nafsu wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Nauzubillahi min. Balik deui Bu. Rumah tangga mah enggak ada ahlina. Bu, tasakur walimah geus arareueuh kieu tasakur walimah hitam. Si ibu mau diajak perang-perang Bu, hayu tembak budor mati sialan barade Bu, siap kene hayang kompak siap kene tasakur di dia ngomong iya kempes sok Bu tasakur ieu ngaji nepi ka ditoongan ieu di tukang moal mariluan tasakur walimah tah walimah teh hajat 7 nu sunat diwalimahkeun. Hiji nyunatan budak lalaki tak ieu pangkus teh ngalaksanakeun pasunatan. Mudah-mudahan hajatna sing kagentosan kudu langkung saya, amin ya rabbal. Kumaha cenah lamun nyunatan budak awewe teu kedah dirame-rame teu sunat Pak. Da istri ge sok disepitannya Bu, istri sok disepitan tara Bu, naonana Bu? Kalah kaseuri si ibu. Abdi naros ka paraji ma ari istri sok disepitan tara nya osok naon anak ma gandeng era ulah era mapan itu hukum mangga wartosan abdi nu ngajelaskeun Islam ngaranna kadi atuh cenah ngaharewos awewe manu disunatan teh cenah nu jiga jawer hayamna kabayangnya nini can disunatan bener jiga jawer kalkum apa ngaplekna ge Bu, ya Allah. 2 nu sunat diwalimahkeun nikahkeun putra istri sunat dirame-rame alhamdulillah. 3 kumaha lamun kuring hayang hajat sunatan teu boga kawinkeun teu boga aya keneh nu katilu naon nu sunat diwalimahkeun di mana tos teu damang enggal hajat sunat hukumna. Ibu gaduh caroge teu damang teu pira teu damang nama mencret 5 tahun begitu damang enggal hajat make tulisan lawang pantok walimah cager mencret. Yang jelas sunat Pak araya Pak cicing 7 tah gas judul katilu tasakur walimah tah katilu hitanan Bu judulna teh tasakur walimah hitan ulah dihitan walimah hitan sarang tah 2 pertarosanana hiji ti iraha ayana dihitan 2 naon sababna budak dihitan. Beres Bu? Naon sabab ti iraha ayana dihitan walranana ti zaman Nabi Ibrahim alaihi salam jauh-jauh hari sebelum baginda Rasul lahir ke dunia sudah ada khitanan. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Ya Pak, kasunatan Nabi Ibrahim hiji nektekan kumis. Bili ibu gaduh caroge kumisna ka dieu teh jiga hardeng we. Sunat ditek-tekan. Ulah ieu kumis ka dieu teh. Di lembur abdi ge aya baheula Bu preman kotok kumis ka dieu di terminal ambak-ambakan cek sugeuring kunaon si ambak-ambakan goblok jawara kotok teh si ambak-ambakan di terminal eueuh ka era ieu cenah Kang Haji tah cenah tukang sirup teu sopan kumaha tukang sirup abdi cenah meuli sirup dibere caina wungkul
nya heueuh babal pan bukurna mah nyangsang dina kumisia hiji. Kadua kasunatan Nabi Ibrahim tah nyabutan bulu kelek bu. Ibu sok tarahajud tara, jujur sok tarahajud tara, sok puasa Senin Kemis tara. Ya bapak-bapak jika nu tararai teu ngajarawam osok pak tahajud pak, osok tara jujur lah osok tara. Lamun utara tahajud teh sunat, duha teh sunat, puasa Senin Kemis sunat, peperieun tahajud duha tara tah nyabutan bulu kelek sarua sunat boga ganjaran bu. Mete pereus bari nyanyi hahaha, dua lamar hihihihi, tilu lamar nini nyabut lobat hihi ari geus sunat. Teras katilu kasunatan Nabi Ibrahim tah neuk tekan kuku pak. Islam itu hebat pak, neuk tekan kuku we boga ganjaran alhamdulillah, neuk tekan kumis nyabutan bulu kelek, neuk tekan kuku termasuk kasunatan Nabi Ibrahim teh dihitan, termasuk deui aya deui kasunatan Nabi Ibrahim teh nyabutan bulu nu handap. Bulu nu handap bu, bulu nu handap sunat dicabut, bulu bitis kolot-kolot sih nyebut baok geura. Astagfirullahaladzim. Ngan bulu nu kitu punten da sunat he ka dieu ningalina. Punten bo punten ya. Bulu nu kitu mah ini medis pak. Bulu nu kitu mah lamun pameget saya dikerok pak untuk menambah syahwat. Jadi syahwat lalaki mah leutik dikerok jadi nambahan. Awewe alusna dicabut mengurangi syahwat, sabab syahwat awewe mah gede teuing. Awewe dicabut ngurangan, lalaki dikerok nambahan, seimbang harmonislah rumah tangga. Lalaki dikerok, awewe dicabut, sok bareng. Lalaki dikerok, awewe lain pereus sunat. Pan abdi ayeuna protes jadi ngeri saya pak. Emangnya kenapa dek? Mahasiswi jang? Kenapa dek? Bayangin aja pak, dicabut yang kanan jeding dong yang kiri, dicabut yang kiri jeding dong yang kanan. Cek sebering enteng-enteng aja deh, biar tidak jeding salah satunya kita cabut aja bareng-bareng kanan kiri. Wah asnun ini mah dicabut tewewew. Aduh, aing geuleuh jadi hayang nginum. Allahu Akbar. Siapkan ya. Jadi kasunatan Nabi Ibrahim teh diantawisna dihitan. Pertarosan kedua diiraha ayana dihitan naon sababna budak dihitan. Terakhir ya bah ya, naon sababna budak dihitan? Ulah naros pangkus taros urang sadaya, apalagi mun naros sim kuring. Punten bu, naon sababna budak dihitan? Pangkus, ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi sim kuring pasti punya jawaban yang sama. Naon sababna budak dihitan? Jawaban nu sami diantawis jawaban utama hayang boga budak soleh. Sok hayang boga haroyong ada budak soleh. Geus cenah ngaranan soleh teu cukup ku ngaran, ngaranna soleh. Saha bieu nu maling peuteui si soleh manya soleh bangsat. Saha bieu nu koloyang-koloyong keur mabok si soleh manya soleh teler goblok. Jembatan teh teu angeus-angeus duitna beak kusaha ku insinyur soleh manya soleh korupsi. Eta mah soleh ngaran. Awas beus geuning aya beus bahagia, aya teh beus bahagia. Banjar Jakarta beus bahagia, pinuh muatan bahagia, kosong oge tabrakan ge bahagia ngaran. Matak soleh ge ulah soleh ngaran nungkul, ngaranna Abdul Wahab kalakuan koret, ngaranna soleh salat tara goblok. Kieu tai ngaji jeung domba Garut mah bongan dionang. Araya pak motor. Matak hayang boga budak
sing tarik hayang boga budak haroyong itu putra saleh ya Kang abdi malamun ka Mekah rek hajian rek umroh atawa keur jarah ka para aulia jarah ka para ulama yang pertama ngadua ya Allah ya Rabbana ya Karim ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ibadika sholihin ya Allah solehkeun abdi solehkeun anak incu abdi soleh abdi ka Mekah sareng pun biang ma doakeun abdi hayang soleh teu kudu ngaduakeun beunghar mun abdi soleh pasti beunghar annal arda yarithuha ibadiyas sholihun Allah ciptakan langit dan bumi Allah ciptakan isi langit dan bumi dan Allah tidak butuh isi langit dan bumi akan Allah wariskan siapa ahli warisnya cuma satu hamba Allah yang soleh mata lamun hayang beunghar kudu soleh di hadapan Allah nu teu soleh mah beunghar lagi teu barokah nauzubillahi min hayang boga budak bu haroyong boga budak soleh tuh kenteng tuh kenteng bu katingali tuh bu hayang boga budak soleh mah tingali kenteng sok tingali lah kenteng abah katingali kenteng bah antep teu nyambung cek siapa hayang boga budak soleh bet kana kenteng tata tadi dia bata bu dilebetna aya bataan teh bu ibu-ibu bapak-bapak terang kenteng sing tarik yang terakhir terang kenteng terang bata hayang boga budak soleh tinggali kenteng jeung bata naon maksudna tah akang ulah didiukan unggul kenteng teh Kang hebat tuh si akang kumis hebat tah eta ulah gede amek kadek Kang bisi tos ngalalauk ti balong pamajikan ditajong majarkeun pamajikan bau hitut cecepetai di dieu teu bersih semangat santai ngaosna ge Kang hayang ka budak soleh Kang tah tingali kenteng tah kenteng teu tingali bata ibu terang kenteng sakadiri terang bata lamun hayang boga budak soleh tingali kenteng jeung bata di luhur aya kenteng di handap aya bata maksudna kieu lamun rek nyeun kenteng kudu make citakan kenteng lamun rek nyeun bata kudu make citakan bata dina hartos ulah salah citakan setuju lamun orang Mekar Jaya rek nyeun kenteng tapi make citakan bata jadi betekok lamun orang Mekar Jaya rek nyeun kenteng tapi make citakan bata moal jadi lamun rek nyeun bata make citakan kenteng saumur-umur ge moal jadi nepi ka belut buluan nepi ka lisung sirungan nepi ka nini-nini kanyutan ge moal jadi sabab salah citakan berarti kenteng kudu make citakan kenteng bata make citakan beres kenapa beres karena teu salah citakan artinya lamun hayang boga budak soleh wayahna ulah salah citakanana heula kudu saroleh sacitakanana ibu bapanya dulu dong kudu saroleh sepanjang teori agama jeung dari agama moal boga budak soleh tanpa indung bapana nu saroleh setuju maka waqaddimu li anfusikum dahulukan dulu dirimu hayang boga budak soleh tapi indung bapana tara salat acan jauh dong bu jauh dari soleh lain darimu hayang boga budak soleh indungna tara nutupan orat-orat acan ditiung tara make kaos ponok kokod kadeuleu make kolor ponok cakor kadeuleu naon bedana jeung mebadot hayang boga budak soleh bapana tara berjamaah acan jauh bu betul gak bu hayang boga budak soleh tapi indung bapana ka kiai ngewa ka ulama ngewa ka ustad ge teu resep jauh maka jelema nu sok ngewa ka ulama ngewa ka kiai ngewa ka ustad tara jamuga hirupna ge rengkod goblok cing sia araya bu batak sim kuring mah beut bu tara asa-asa karunya mending di bejaan betul gak bu hayang boga budak soleh berjamaah tara punten bu di dia di masjid jami berjamaah subuh sok pinu tara ibu-ibu lah ngajawabna osok tara cenah tadi pinu ku karpet di Majalengka masih de marewah berjamaah eueuh teu nyahoeun jimat beunghar bu hoyong terang jimat beunghar abdi gaduh guru pak beunghar ka cida
padahal usianya baru 46 tahun. 46 tahun tapi boga mobil 30 Pak. Mobil mewah miliaran Bu, aya genepna nu mewah na gejang hayang beunghar mah kade ku abdi ditaros. Pak Kiai kok kaya bener ya Pak Kiai, tolong doain saya biar saya kaya seperti Pak Kiai. Kumaha cek ajeuna, Pak Kiai, pertama saya tidak pernah tinggalkan baca sholawat, dan terutama sholawat saya selesai adzan sebelum qomat saya baca sholawat ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami lobanu teu bisaeun batur ngomong ieu ngajedog huwal habibul ladzi si ecege tebecusen wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi maulaya sholli wa sallim da ala habibika khairil khalqi kullihim. Araya Bu, nah pan geuning urang yang penting baca sholat. Panu ai keur jarah sok jararah tara Bu, sok ai jarah teh ka para ulama ka para wali kanu araya kene, betul ka Bu? Jarah ka indung bapak kade ka pamijahan init ka Madura init ai ka indung bapak tara datang goblok nu kitu laras Bu. Ari jarah ka jauh mayar ari indung bapak nyeri beuteung ge teu dipangmeulikeun obat doraka nu kitu. Sebab konsep lagi al ahya'i minhum wal ammat, selesaikan dengan yang hidup baru sama yang mati. Nu maot mah didoakeun ti dieu ge bisa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahi masyayikhina wa ila arwahi jamil aulia, bisa kanu hirup mah kudu datang, betul ka Bu? Kade urang dieu ulah kaliru ijeng dulur teu akur ai ka Madura init, betul ka Bu? Pokoknya mah yang bengar mah baca nah, hiji dua jimat bengar sholat berjamaah, sholat bapak-bapak punten lamun terang karena jimat benghar Pak, jigana tinggalkan sawah tinggalkan kebon usum berjamaah sok. Pokoknya mah yang bengar mah salat berjamaah. Kenapa Saudi menjadi negara terkaya? Salat awal waktu berjamaah. Setuju Bu? Haroyong ibu dicanak benghar ku salaki alungkeun ka masjid tiap waktu. Ya katinggalina seueur keneh nu tah berjamaah. Nu kasih akang nu pangpengkerna duka getol berjamaah duka henteu. Rada curiga keneh. Si abah onaman nya bah sok kaliwatan. Atuh da gerabah di lemur abdi ya, di lemur abdi aja lemah sholat lohor jam 2 Kang kade Kang jaket sae kopiah sae kumis sae berjamaah tarama nggak ada apa-apanya Pak. Di abdi mah Kang jam 2 can sholat lohor ai deket-deket ting pasantren mah abdi mah jelema bedegong dipanggil Kang kade Kang didele-dele ku aing tara berjamaah siap pengen hirup balangsak goblok. Anak sia gablek urusan di polisi, di kejaksaan sampai ke pengadilan aing tanu babak belur nguruskan anak sia. Ayo berjamaah tara hirup berantakan. Maknya jam 2 di kebon kene, jam 2 cekeun di sawah kene. Tuh dulu di Mekar Jaya mah 2:30. Beuki parah Pak. Matak hayang beunghar mah salat berjamaah. Katilu hayang beunghar mah ulah koret. Ulah
aya di dinu koret Pak sangsara sok dina beunghar na teu barokah duit loba penyakit numpuk meus-meus rieuh migrain stres stroke depot pae pokoknya bae para pemuda lamun hayang beunghar pakai konsep hari ini apa yang bisa kita berikan jamin beunghar hari ini apa yang bisa kita berikan poe ayeuna can barang bere beunghar Pak araya Bu matak ulah koret ini contoh yang baik Pak lain agul matak si buring mah lamun balik pengajian pun bojo sok diharebosan kada cekeng mi ulah koret najis aing hirup kudu sangsara aing mobil kakara boga 7 aing hayang boga 50 sekalian cekeng pokokna mah aing mah loba sawah kebon hektaran pokokna mah kade ulah koret kitu abi mah kapun bojo teh bagikeun cerita cau teh buruk nama ka santri buruk-buruk yang nggak bagi lamun ayeuna pangkus teu merena naon rek naon bagikeun bisi poho Pak matak abdi bapak punten Bu abdi babu lamun abdi wangsul pangaosan aya oleh-oleh aya cek santri mah aya adrahi dina mobil sakali haram dibuka di imah memeh aing asup ka imah buka di luar sabab santri ge anak aing modal mungkin tahun 82 teu gablek tanah-tanah acan ayeuna mah 3 hektar setengah sabab aing mah mung sangsara matak cek guru baheula mun hayang beunghar ulah koret dipake Pak abdi mah lamun aya kardus teh kitu Pak buka di luar santri geus sarua anak aing pamajikan geus hees anak areueuh matak sok pangkeheul-keheulna lamun hajat teu merena naon punten ieu pangkus mulai tiris ya sabab geus peuting kitu abdi mah lamun naroskeun ka santri biar kardus tina mobil dikamanakeun tos dikabubikeun cenah Nabi cokot deui buka sia ku maneh dibaruka ku santri aya raginang bubuk kop keur maneh aya bakakak ka imahkeun emang aing balet ceung sia nu jelas mah hayang beunghar mah ulah bila perlu mah Pak keur loba mah komo lamun keur olahraga abi make kaos baru taraja teh bi saya cenah kaosna lain maneh hayang kaos muncul beli tegaduh dagoan aing tuturkeun ka imah aing teu moal salin tuturkeun dibikeun Pak pokona mah punten ka ibu-ibu bapak-bapak lamun urang ngawa konsep hari ini apa yang bisa kita berikan sehat bari babari harta sok terakhir aya pertarosan ka bapak-bapak ka ibu-ibu maning dipasihkeun ka Allah tuluy digantian maning dicanak ku Allah manawi aya nu pinter di dieu lah maning dipasihkeun ka Allah tuluy digantian maning dicanak ku Allah maning dipasihkeun ka Allah mandal ladzi yuqridallaha qardan hasana dibikeun ka Allah 3.000 dipasihkeun di jalan Allah aya budak yatim bikeun ya Allah beungharkeun abdi digantian ku Allah jadi 30 juta betul gak Bu tapi jelema koret 3.000 getara mere ku Allah dicokot isukna dioperasi beak 30 juta matak maning dibikeun ka Allah tuluy digantian daripada dicanak ku Allah alhamdulillah hebat tasakur walima hayang boga budak lamun hayang boga budak soleh teh ibu ramana heula kudu saro indung nu tara nutupan orat sarojeng teu hayangan boga budak soleh bapak nu tara salat bapak tara berjamaah sarojeng teu hayangan budak soleh lamun bapak-bapak hese ka pangajian sarojeng ngancurkeun anak sorangan nauzubillahimin sabab dahulukan dulu dirimu nu mawi dina hadis ke hakul walad alal walid kolot teh kudu nyaho kewajiban kanu jadi anak berarti kolot heula nu kudu pinter kewajiban kolot kanu jadi anak diantawisna punten hayang boga budak soleh ayyusina ismahu sing alus ngaranna Iqbal Anggara gaya Iqbal ngaran Arab Anggara ngaran ningrat bagus subha hidup pangkus bapana engkus keun bae da ngaran Sunda atuh urang mangaran teh sok padu wae saja ngaran sakasep-kasep Berli meber ceuli sia Neng sahanami Iis Tumila ateul Rajen keren hartina siapa nama anak kamu Andilaga Mangkubumi sakadugana segala dibawaan sing sae namina Bu
Iqbal Anggara atau alus-alus cek Sunda nya Bu. Ibu Sabarji Putra tilu sahanu kahiji Jaja bagus. Aya Kang Jaja bagus. Jang Jaja, Kang Jaja, Mang Jaja, Wajaja, Aki Jaja. Saha ibu nu kadua Lili. Aya Lili bagus. Jang Lili, Kang Lili, Mang Lili, Walili, Aki Lili. Nu kahiji Jaja, nu kadua Lili, nu katilu mah keren ti kota Ken. Nah make kitu pan meh tilu disakalikeun Jaliken datang kabeh gablek anak tilu jadi wadah minyak. Aduh. Caina beak. Datang deui mah tonyok ku aing. Tigali ngaji geus sajam satengah leuwih Pak. Tigali di setengah 10 ada jam 11 ya Bu. Capek teh Bu. Pan kuring nu capena ge. Mudah-mudahan urang ayeuna kempel di dieu. Jaga kempel deui di alam mahsyar bari ayeuna ridho Allah amin. Terakhir sim kuring ngiring doa. Murang kali nu dihitan sing janten abdina Allah anu soleh. Panjang yuswana, sehat salirana. Amin ya robbal. Bu, upami teu lepat abdi kantos masihan jimat. Enake ngabantun jimat Pak. Hargana 3 jutaan. Tapi dah katinggalina teu nyaranak artosnya Bu. Digratiskeun bade ditampi. Nah ini doa ya jimat ke ibu-ibu bapak-bapak. Iya Bu lamun urang ngadoa doa mah osok ijabah aya ngan jarang diijabah teh lain eueuh ijabah ngan kahalangan ku dosa. Ini jimat Bu kadia Bu ningalina kapangaosan teh tiasa dianggo alat tawasul pan urang sok jarah kaditu kadia betul gak Bu ageng kacida barokahna tiasa dianggo alat tawasul ku kasolehan para ulama, para wali, para habaib. Tah bapak-bapak ibu-ibu engke euih ti pangaosan lengkahkeun sampean katuhu. Ibu sasauran dina manah ya Allah ku barokahna kapangaosan abdi teh gaduh panyawat hoyong enggal damang Fatihah sakali. Jelas Bu? Jelas Bu? Aya nu gaduh panyawat? Kadua, ya Allah ku barokahna kapangaosan abdi mah hayang beunghar bari barokah Fatihah sakali barade sok imah harga mati we bade-bade moal-moal si ece mah ngajawab henteu make teuing ya katilu ya Allah ku barokahna kapangaosan abdi mah hayang tereh ka Mekah Gusti Fatihah sakali barade Pak tah ya Allah ku barokahna kapangaosan salaresna rumah tangga abdi teh nuju kirang saekeun deui Fatihah sakali. Itu lebih efektif daripada urang ngadua bari malaweung atau ngadua nama husu tapi mahjubun bidzunubi terhalang dengan dosa. Matak eta mah namina teh tawasul bi amali birin, tawasul ku kasayan subha araya Bu. Mudah-mudahan ageng manfaatna. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.